warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, sebang deui sareng abdi Nicholas Dafustam dina acara Warta Sunda Sakitar Semanik. Dina dinten ieu warta nu bade kusimkuring dikapirankeun nyaeta meunaan latihan lomba Korps Paskara Indrajaya dina ngaharepan lomba di Mandua Kota Bogor kaping 17 September 2017 engking. Ayeuna abdi tos baturan ku rencangan abdi nu aya lokasi kejadian. Ka abdi langsung kemudian ku abdi nyanggakeun. Nah, pemirsa, ayeuna abdi tos aya di hareup ruangan tim Paskibra Semanik nyata Korps Paskara Indrajaya. Nah, dina keping 17 September ieu tim KPIJ bakal lomba di Mandua. Nah, di dieu ge abdi tos di baturan ku salah sahiji anggota tim KPIJ. Sensai. Nah, teh pira aya tim KPIJ teh latihan jang lomba ieu. Kira-kira latihannya di akhir Agustus nanti ke ayeuna perkiraan setengah bulan lah. Dan di akhir Agustus. Nah, wae sih teh nu anu tos disiapkeun jang lomba ieu teh. Anu untuk disiapkan di pasukan teh gerakan anu disiapkan, terus gerakan seperti gerakan kata manis, gerakan terus kostogen terus dipersiapkan di umur dan disiapkan. Jadi lobanya anu tos disiapkeun teh. Dina LKBBT aya nu namina komandan sareng penjuru. Nah, komandan sareng penjuru dina KPIJ teh saha nya? Anu yang tadi namina Chandra Ramdana. Terus penjuru amrina pasukan namina Aldi Wibowo. Di mana sih tim KPIJ latihan kalian di lapangan Semanik? Tim KPIJ latihan kalian di lapangan Semanik kaya dari karena waktuna saya Teknik latihan jang lomba ieu teh kumaha nya teh? di latihan teh dibagi-bagi seperti minggu pertama latihan dinamis, meditatif, minggu selanjutnya diterapkeun deui latihan variasi jeung formasi. Namun sih alasan tim KPIJ miluan lomba ieu? Alasan tim miluan lomba ieu salah sahijina yang mengembangkan prestasi. Terus alasan kedua dari pribadi abdi sorangan bade mengembangkan pribadi. Hatur nuhun nya teh jang waktuna mugi-mugi sing sae hasil latihanna dina lomba ieu. Nuhun hatur nuhun oge atas doana. Sakieu ti abdi Abdillah Kusuma sareng Dafa ngalakonan. Atur nuhun ka Abdi Kusuma Pramudia nontos mere warta tentang latihan lomba Paskibra Korps Paskara Indrajaya secara langsung di tempat kejadian. Pemirsa, cekap sakieu heula di abdi Nicholas Dafustam melaporkan. Studio 14 September 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sumping. Yang sumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ending. Pemirsa, lebang deui aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ending pemirsa. Tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ending pemirsa. Lebang deui sareng abdi Nicholas Dafustam dina acara Warta Sunda Sakitar Semanik. Ayeuna abdi tos baturan Ayeuna abdi tos Pemirsa, ayeuna abdi tos saya di hareup ruangan tim Paskibra Semanik nyata Korps Paskibra. Saiki anggota KPIJ nyata terus kali. Dua action. Nah, pemirsa, ayeuna abdi tos saya di hareup ruangan tim Paskibra Semanik nyata Korps Paskara Indrajaya. Nah, pemirsa, ayeuna abdi tos saya di hareup ruangan tim Paskibra. Upami akan
ayah namanya Namina. sampai ini latihannya mulai Nuhunnya teh Nuhunnya teh Tunjuk ini pemirsa. Yang paling yang pada dulu tuh